geus sepeda teh geus raket kieu. Ieu ban goblok. Goblok maksudna teh. Ieu geus biayain leuwih wae. Ku pusing nama Mang Encas geus pensiun. Eta hiji-hiji anu bisa dianjuk teh dan nu lain mah teu bisa dianjuk. Tak, kenaon maneh? Ieu keur ngontrol sepeda geus lila napara. Aduh, tak, ya mah geus karahaan kieu, geus teu SNI. Kararang undang-undang muncik dahareun teh mah geus teu halal. Geus atuh kumaha tip? Dorong teh nempo barudak, ni resep sing arabring na sepeda. Geus eta, ieu mah tinggalkeun we, nama urang mah sepeda urang. Mau mana boga sepeda? Boga urang warisan ti Abah, sepeda goib. Hah? Sepeda goib? Heeh, sepeda goib. Lu kos kumaha sepeda goib? Geus saya buru ngilu lah, loba ngomong. Ayo Mang Usman, geus pake lah. Cokot, buru cokot. Astagfirullah, kirain jalan teh enggak jero. Untung aku ngerti soledad. Aing beli sapi teh sabaraha hijinya? 2 saeutik teuing, hiji aing bisi loba teuing da aing. Nah coba tinggal heula duitna mah itu meuli 3 aing. Oh, bawa duit lagi ngur aya hijieun. Kemana bos? Ini nyariin budak dari isu, gak ketemu suruh ngarit. Kira aku bos budak titah ngarit. Iya serius. Coba duit bos bandar sapi ari anak titah ngarit teu mampu ngulikeun. Tip naon? Ayo euy, tadi gegebegan. Aduh, empes euy. Putusan gigi began, Tip. Euy, untung teu oleng. Untungna teu oleng. Kumaha atuh ieu? Sok geura Tip ajaran tiup. Tiup weh. Memang nak kue ulang tahun. Nyaho ieu teh ban tubles. Nah, bantu belas bisa bocor. Siga nama pada ngabonceng maneh. Main masuk ke orang-orang kan bana eta mah geus gundul. Bislah tadi pikiran. Panas ye. Nyuan lah di ditu yuk. Tak, capek euy sasepedahan wae. Hari itu nu kacailanam ka dulur maneh. Mun aya mah jeung dahareuna naon we nu di imah bawa lah. Yeh, Tip. Nyoe kieu mah dulur ngosok ka Sarawa di Baruat. Jaran heula tak longok. Tenggorokan geus teu bisa diengkekeun lah. Dulu ajaran nam longok lah. Geus atuh, mana dagon lah ti dieu. Urang tempoh heula, mana tong ninggalkeun urang heuh. Heeh, nam. Panen ayeuna mah teu beunang ku hama. Cai ge babari ayeuna mah. Ngan ayeuna mah awak teh sararingsek euy. Tapi alhamdulillah panen ayeuna mah bebeunanganna loba. Woi, Bos, ka mana wae, Bos? ada. Tumben ke sawah. Ini cari budak ini. Oh, mana calik. Neangan saha, Bos? Ini nyariin budak dari isu ke ketemu suruh ngarit. Keur macedem mau hujan. Cedem kumaha, Bos? Panas ngeblen terang kieu. Ini cuacanya gelap kieu. Aduh, Bos, kecamatannya buka, Bos. Oh iya, aku lupa. Oh iya ya, masih caang. Ampun si Bos meuni pohok eta muka kacamata. Oh iya, soalnya tadi serab kena matahari. Kunaon teu nita anak buah, Bos? Anak buahnya sebagian lagi ngarit, sebagian lagi marab. Jadi terpaksa abdi yang kesini. Oh gitu, Bos. Nepikeun anak buah 1000 kitu bebelaan Bos ka sawah. Ayeuna sape mah sabaraha ekor? Alah, sedikit, cuman ada 1000 siki. Wih, si Bos makin bagja wah hirup teh.
Alah, segitu mah belum setai-tai kukuan acan. Ya udah dulu ya, saya mau lanjut nyari budak. Oh, atuh bos, hati-hati. Tip, 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 udang tip. Ya cai jeung dahareun teh tip. Piraku maot. Budak-budak kene. Tip, 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 tip. Duh, iya naon? Untung katewak. Tip, kang ngerewas gente maneh geusat. Geusan kumaha ta? Maot, da namanya dikibuk-kibuk teh ojah-ojah. Udah maneh lila. Nyawa orang kasarean. Nyawa orang lagi nyerekem wae gering. Gering naon tak? Balas bogo. Dengan gering balas bogo teh nyerekem wae di imah. Kan insecure. Balas bogo lagi ninga jepat natarang patramo. Aduh alah. Ya heuh atuh kitu mah. Mending kene ceket rekos Atip. Moal-moal meren balas bogo. Geus nama tah ngomong-ngomong ke lekolot tamali. Nam urang doakeun lekolot arurang sararea. Sangkan sararehat. Amin tak. Eta itu mana paham maneh? Nah itu kurang lah, piraku paham orang. Anak kan paham maneh bos piteng. Hah? Benar bos piteng. Maneh masih inget tuh pas ke kamar mandi sekolah teh ya. Lu mana? Emang kunaon gitu? Eta ning anu baru parisan teh pada bos piteng. Padahal makan maneh terab. Terus tuh gading. Mana hitut? Orang tadi geus dahar di orang sebeuh teuing. Yo rasakeun. Latif! Boga budak teh unu saulun pisan. Aya si Latifah ke Jakarta. Aya si Latif beki ulin budak teh. Ya gila. Assalamualaikum. Salam. Bade ka mana? Bade ka bumi Latifah aya Latifahna. Latifah ge teh aya. Hah? Latifah leungit? Sanes leungit ka Jakarta ka bumi bibina. Oh, nyantos atuh lamun teu aya Latifahna mah atuh bade uwi deui. Nyantos akilana sore ka bumi amang deui, Latifahna tos aya. Oh, sare uwi? Nya, ya ge amang ngarek ka warung, meser dengan sangu kanggo si Latifah. Oh, nyantos atuh atuh bade uwi deui atuh nya ka bumi. Nya. Nya. Assalamualaikum. Salam. Ning tuh budak teh. Kunaon maneh? LED gelut. Sepeda. Hah? Yang sepeda? Kusum kieu teh, loba kahayang tingan. Kahayang loba, disita sok kedul. Yo, ka warung heula, meuli pindang. Adi mah nerek balik si Latifah di Jakarta. Latifah lain yang pindang, Pak, yang sepeda. Sabroting hayang nanon ge, urang moal ngawar budak kedul. Was. Ye, mal koko sodan. Hudang, mal koko sodan di dinya. Baju meraredok, nyeuseuk kebluk. Pak, awas mun atuh tepang meuli ke sepeda, atuh manek bunuh diri. Hah? Latif. Lamun teu aya si Latifah mah jadi bararingung. Badal mun ka mana nya?
Neng, kesini. Neng lihat si Genta nggak? Hah? Sinta? La ilaha illallah, bukan, tapi Genta. Oh, Genta anaknya Bos Egit. Emang kamu saha? Ini saya, Bos Egit teh. Jih, biasa nama kan bos masuk kasep gagah. Nah, iya mah kos tukang spray. Ayo ngomongin aku ya. Itu bos. Itu selanya. Aduh, jadi bos aja udah dipoyokan, apalagi jadi jelma merarat. Kacau. Beuh, ampun tinganan balik di Cengkareng ke asal lieur kieu. Ya jalan medarukdak deh. Aya jalan hiji-hijina dipake kuno hajat. Ampun tinganan. Latifah. Akila. Latifah, nih di Jakarta teh suwi deui. Nya Akila, da Latifah mah sanes ke Jakarta ke Cengkareng. Yah, ai Latifah Cengkareng teh Jakarta kene. Sugan Latifah mah beda Jakarta jeung Cengkareng teh. Ingat eta kene. Da nya atuh. Widih, sendal anyar. Mecaang. Nya tuh bisa di pesmol. Hah? Pesmol? Momen. Nah eta maksudnya teh. Terus ayo Akila, lanjut ayo. Latifah capek, yang bobolah yuk. Ayo, akhir-akhir ya kamu lihat Latifah. Nah, di dia gitu tempat Latif nggesan teh. Dewa aski yuk. Terjadi Kemana deui nya Latif nang tempat bunuh diri. Jekutan di palerang kieu be aku disemprotan. Itu masih gak si Genta anak Bos Egit. Cina anak bos, tapi na ngarit. Bukan itu si Genta lain. Begitu nama Mang Dadang ulah-ulah teh di alaan ku batur. Hari mana Genta lain? Ya, Genta anakna Bos Egit, Bos Sapi, Yun ngarit nusaha. Bapak. Ye budak teh daekan kieu. Sebat ulin we bantu-bantu bapak. Hari ieu ngarit teh jeung sapi apa jeung kelenci? Jeung sapi Emang waregen sakieu? Saala jeung muluk mah waregen. Geus tong ngobrol wae, loba pigaweun. Heuh atuh urang rek manggulaan pareda. Mak, Atif mah yang ngilu jeung emak. Bapak geus teu nyaah ka Atif. Yeuh Jang, maneh teh lalaki, sajaba jadi pemimpin keur diri teh. Ujang oge bakal jadi pemimpin keur keluarga Ujang engke. Sing jadi lalaki anu pinuh ku pangarti Jang. Ku emak didoakeun sing jadi jelema anu guna peupeurieun ningan emak jeung bapa bodoh. Atuh maneh mah ulah gening hirup sangsara teh kieu karasana. Hayang nanaon teh hese, ayeuna marek peupeujeuh ka maneh. Jadi jelema mah makin gede teh kudu makin soleh, ulah makin salah. Kade Jang, ulah goreng ada talampahan kanu jadi kolot. Mentah hampura mah babari, tapi ngahapus ingetan mah hese. Ma,